ibu-ibu anu parantos aya di tempat pada tapi sambil ngantosan anu masih di perjalanan di Nararaga haul almarhumah Ibu Hajah Titi oge bapakna sanes-sanesna urang sami-sami kawitan wae ku ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anu kalintang musim kuring dihormat keluarga besar Bapak para tamu uleman anu kusim kuring dihormat kanggo dipayun urang sadaya bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah paling kudrat irodat mantenanana dina sonten ieu urang tiasa kempel kanggo deudeuh pidoa kanggo almarhumah anu hawal dina danget ieu kalian mudah-mudahan ku kempelna urang sadayana ieu ngajantenkeun wasilah kana lungsuna rahmat pangapunten oge ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholawat wassalam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tunggikeun ka urang sadayana anu sami-sami taat sinareng tumut kana ajaran mantenanana. Kalayan mudah-mudahan para ibu miwah pahlawan sadaya sing kenging pitulung ti Kanjeng Nabi jaga di yaumul kiamah. Atuh deula ku angkatna ibu-ibu sadayana sejak deudeuh pidoa dina raga haul almarhumah dina dinten ieu cing janten amal ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala oge cing janten sababiah kana diijabahna doa urang sadayana khusus kanggo Ibu Hajah Titi binti Bapak Biharta. Mudah-mudahan ku kempelna urang sadana ieu cing ditambih-tambih kanikmatan di alam pakuburanna nanti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha sakitu tinangtos urang sadana patos maptum parantos kuninga di mana kempel dina raga awal dina resan ieu mangrupikeun pangemut-ngemut kanggo almarhumah di salah sawiosna keluarga besar anu ngajantenkeun kategori murang kalih anu soleh. Kumaha sakitu ibu-ibu sadaya pada maklum tos pada uninga birehna di mana-mana anak incu ada ngantunkeun alam dunya maka bakal putus sagarupi amal-amalanana terkecuali anu tilu perkara di antawisna hiji sedekah jariyah. Alhamdulillah almarhumah Mah Haji Titi anjeunna ahli kasayan, ahli amal jariyah, ahli sedekah. Mudah-mudahan kasayanan cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala oge cing nyarengan di alam pakuburanna kanggo mantenana kalih anu janten carogena. Margi anjeunna ahli ibadah oge ahli kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sadayana pilih dina aosan tahlil atanapi dina aosan yasin kirang sapagodos teu nincak kana tajwidna kirang dina makhrajna bahkan dina
aos geunana atau dinaos sanana atanapi dina suarana oge pada baik itu teu nyaman atanapi kirang saluyuk si hapuntenna anu kasuhun laras nama yakin da yakin dina ilmu Allah tepat tina kalepatan abdi pribadi. Mudah-mudahan kempalna urang sadana ieu cing janten wasilah diijabah doa ku Allah Subhanahu wa taala. Kumari sakitu sakali disuhutkeun didogalina ka ibu-ibu sadayana kangoskeun surat Yasin senang takdir khususnya kanggo Ibu Hajah Titi binti Bapak Biharta, lajeng Bapak Wahnar bin Bapak Sanudi, lajeng Aki Biharta bin Pulang, lajeng Nek Kusma binti Maja, lajeng Aki Sanudi bin Aki Tasim, lajeng Nek Joko binti Madhi, Ibu Nengsi binti Bapak Asum, lajeng Bapak Caca bin Bapak Cihok. Ieu diantawisna khususna anu paratos sataun nyaeta Ibu Hajah Titi. Mudah-mudahan ieu cing ditarampi iman Islamna dihapunten sanes kanten palapatanana dilegakeun di alam kuburna disaengkeun di alam kuburna kalian cing ditempatkeun dina tempat anu pinuh kanikmatan tur kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyatu kulli sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.